Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di sarang Baraya Herman. Asik, Herman Lovers. Di video ieu urang rek ngabahas kerjaman ayeuna nya, Mas. Mohon. Ieu aya bule di Jerman, Jerawan Mananjaya. Ngabahas anu aya di sekitaran urang lah gitu. Langsung panggil we tah bulena. Jeng anjing musik kan. Jerejeng iya. gitu. Halo Baraya Herman. Tekenging bosan sareng tepang sareng abdi karena sim abdi henteu mata ngabosankeun ka hidup. Hidup sadayana nya. Hidup sadayana. Tah, Oke, salamna ka ma abah anu aya di bumi anu nuju nonton, salamna Mbah Cece ngahade. Mbah Cece Ya, Cepiah anu nuju di ieu di bumi, salamna. tah jadi kieu Kang Bule. Urang terek ngabahas ku zaman ayeuna. Budak SMP teh aya nu ngesokeun sekolah teh ngaroko jeung henteu gitu. Kieu ayeuna anu ngasokeun ku budak ayeuna mah jadi disebat tos gaduh SIM pangitan kitu nya. Nya SIM. Nah, artinya SIM? Surat izin merokok. Oh, surat izin merokok. Nya ayeuna ku contoh eta heula anu diizinkeun heula salaresna mah eta teh sanes ku diizinkeun. Tapi Ku bosen nyarekan eta teh. mohon. Jadi geus eueuh kata-kata deui jeung nyarekan eta budak. Ya. Eta wah sakarepna we Nah, gitu. sakarepna jadi. Sakarepna we gitu. Jadi salaresna mah teu ngijinan hate leutikna kolot model. Ya anak anu jadi budak embung lah ningali budakna bayar gajul teh. Leres. Jadi manehanana ngarokok salaresna mah sanes geus meunang surat izin merokok sanes. Ku geus bosan nyarekan. Mohon. Matak geus kumaha maneh lah gitu. Ku bosan nyarekan Terserah sabenerna. padamu. Iya gitu. Tapi angger hate kecilna kolot mah mau bisa dibobodo. Bisi teu percaya maneh sok bedel hate kolot maneh. Dibongkar. Bongkar. Gitu. Teras naon deui sok? Pertanyaan nu kadua. Tela. Tuluy ngabahas budak SMP bobogohan panggilan teh geus aya bunda anjing. Tah, ayeuna mah kieu. Palaur ieu. Nya, laras. Ayeuna mah kieu, Mang. Salaresna mah sanes budak SMP, budak SD wae oge geus bobogohan. Nya. Salaresna mah. Kata-kata dina SMS-na, Nya. dina WA-na ayeuna mah meureunnya. Nang geus teu jaman SMP. Ayah bunda gitu kan. Kieu. Salaresna mah. Lain. Heeh. Geus antum kan. Ayah bunda. Salaresna mah lamun dipelajari terus didalami eta engke pas putusna jeung kabogo jadi janda jeung jadi duda sabenerna mah. Nah, gini kan. Leutik keneh geus ayah bunda. Bener cenah. Ayeuna contoh bunda ayah bade ngadu kareci heula nya. Anjing. Budak ayeuna mah geuning kitu. Bener. Pas putus engke ya jadi randa jeung duda. Terus make paspor. Jadi hese we kawin ke karep teh gitu. Bener. Salaresna mah eta teh nya angger pambudak urang hayang kumaha hayang jujur hayang bener Leres. angger kudu didamping kudu jadina kolot. Jadi si kolot teh kudu nutur-nuturkeun budak. Salah lain kitu. Ayeuna lamun kolot nutur-nutur budak moal bener budak ek modal ditutur-tutur. Bau ya. Salah bau. Jadi salaresna mah kudu didamping, bahasa didamping teh naon? Diawasi gitu. Ayeuna ku urang diawasi model tina naon tina pergaulanana ulah nepikeun ka salah jalan teh. Jalanna kudu ka nusa kalah ka marga gitu. Tah eta contoh utama nama gitu. Ayeuna ku dididik ku urang ti leutik mula nepikeun ka besar, insyaallah eta budak bakal jadi bener. Gitu. Terus Pak, Jaga jeung ka hidup ayeuna ye Mang Kodel tereh nikah kan ya. Aduh anjing. ulah sak beja-beja. Poe. Salaras namanya Mang Kodel jaga bilih engke Mang Kodel gaduh caroge. Gaduh Penyet. Majikan anjing. Tah anjing kasar. Ya, ka mana? Ya iklan heula ya. Yuk. Siap. Yo enggak.
Oke guys, Nah, si Bagol. lagi ngapain guys? Si Bagol. Bagoy, ayo. Lagi bikin apa Yang guys? can aya SIM ti indungna ye. Iya, nyan. Sana rokok guys. Ayeuna kieu nya Mang Kodel. Emang Herman ye. Nah, sahabat Bang Herman, Sahabat ayeuna Bang Herman. bilih naros mana Mang Herman teh ayo Mang Herman teh. Ayeuna ieu mah baraya Mang Jangan Herman. dilupa di follow guys IG-nya Agustian Syukur. Kalah promosi lah nya. Ayeuna nyambung deui nya. Sok. Bisli ke jaga Mang Kodel gaduh pamajikan, Leres. gaduh putra pastikan gitu. Mohon. Urang teh kudu bener-bener kudu leres-leres ngadampingi eta murang kali teh. Sanajan nya murang kalina pastilah murang kali aya ketika sebeleun gitu. Nya. Ngaranna ge budak gitu. Iya. Pasti aya masa-masana teh aning Mang Mohon. Kodel. Leres Kang, leres. Masa-masana teh ya. Leres. Da ayeuna borojo budak moal langsung jadi bager moal Moal. gitu. Kadang batur teh duka pas borojol di adanan duka henteu nya Nah, bangor teh. eta ayeuna ieu nya ayeuna pastilah di adanan. Lamun budak pas brojongan pertanyaan anak eta nu ngadanan kudu lah henteu. Bener. Bisi tawa, bisi salah ceuli. Heeh, Bisi ngadanan ceuli budak batur gitu. Atau cil indungna. Tah, eta. Heeh, bener. Saleres tawa. Mang Ujang, halo. Jadi tong hilap lah model ka baraya-baraya nu aya di bumi oge khususna anu tos sepuh anu tos gaduh marurang kali utamakeun murang kali urang kudu didampingi sagala rupina bisi ka bawa zaman teh Nya. ka canak-canak zaman teh anu teleres sanes teleres zamana tapi ku pergaulan urang Jadi zaman teh geus edan nya. salaras nama Mang Kodel salabi oge zaman mah teu edan Jadi nu edanna saha? nu edana teh urang-urang nak Heeh, kene bener, gitu bener. Mang Kodel ai zaman mah salaresna mah teu aya anu Ewean. edan nu Kodel Salah, aduh, cik kasar aing ha Heeh, bener. mangga sok Mang Kodel bari naroskeun deui naon gitu. Ayeuna mah bilih aya pertanyaannya di anu sok lalajo YouTube ya. Mohon mangga Sok komen saloba-lobana engke dijawab ku insyaallah ku abi tah aya dijawab tukang kosipa keur sare. insyaallah ku abi dijawab sok bilih bade naroskeun naon rupi patarosanana sok mangga di komen insyaallah ku abi bade diwaler satiasa mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi heula. wabarakatuh. Oh encan Subscribe. heeh Sok. tong hilap baraya-baraya anu aya di bumi nu nuju nonton utamina ya ayeuna Nya. di subscribe sareng di like terus di komen Di komen. Nuker heg pas inget wah langsung mau HP-nya. langsung wae Mm-mm. sabab naon sadayana gratis. Tah, ningali ngelo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.